teu narima. Kali kitu mah siga ini. Tumpes si jajakan jeung si Mojang nu disebut tadi. Tewakan jalma-jalma nu geus ngaganggu kana usaha urang. Nu baheula nu ngalawan podaran sakalian. Nu taluk bawa ka dieu urang peres tanagana. Urang sini digawe ngumpulkeun harta bana. Nah, kuring mah narima we kana parentah, tapi hayang tepung heula jeung emah kuring teh. Cek si juru simpen kekeh hayang tepung jeung kiburan ieu. Kakak moal ngidinan. Naon sababna teu ngidinan? Kieu sanyan madi. Mah kenipu ilmu keur tirakat ngasakeun puasa. Teu menang diganggu, teu menang nempo. Satungtung anjeunna can bijil ku niatna. Da kitu amanat kakak. Mun kaayaan waris ciga ayeuna kumaha? Geus mercayakeun ka kakak sagala rupa urusan. Kakak nu boga hak pikeun mutuskeun. Taina kakak rek marentah kaki adi. Cigera ini tumpas musuh-musuh urang. Ngan keur saheulanan kundang kudu ditutup budang. Kunci sing rapat tong aya nu nyaho iwati ki adi. Nyaho gatuh ari kitu mah amit sajamiah bral sing hasil bari salamet. Bawa ka dieu musuh-musuh nu geus beunang, paeh atawa hirup tetep kudu aya buktina. Gep sasalaman leos si juru simpen ini dititip ku kang tua. Nu hatena pinuh ku hariwang sok sieun aya kajadian nu teu dipiharep. Memang para mitra, kiburan ieu teh gagah. Tapi kang tua geus boga ijiran yen kagagahan manusia aya watesna. Pasti aya nu ngaluhuran deui. Be, cilaka kaya kieu mah ieu. Siga-sigana rek aya kajadian anu mata kempeur ieu. Kitu gerentas hate kang tua bari tulus nutupkeun deui panto. Geus kitu ngahuit 2 kali ti lawang nu pating seleket jujol sababaraha jalma. Pakaian sarua sing sarua hideung iketna sarua bedogna sarua make ciri pigeulang kenca di gelang bahar. Rob ngariung kang tua kabeh sikepna hormat ka kang tua. Rumah saja di bawahan kudu satia satuhu kapimpinan. Kang tua rarat reret bari milang anak buahna kabeh aya di dinya ayana kurang leuwih 15. Sabada harita para mitra ngarariung ka kang tua. Kang tua tuluy nyerita, "Dak, mangka waspada. Masing carincing pageuh kancing, masing saringsat pageuh ikat. Siap sadia pikeun ngajaga segala kemungkinan. Kade tatan-tatan. Bisi aya siku si bulu-bulu mau ngamuh gajah mata urang kudu iatna. Tumpas ku salarea, ulah ngadaguan parentah. Siap. Temal anak buahna saur manu. Timiti ayeuna ulah rees teuing mangka giliran. Kubaya nu piket awaskeun ka unggal madhab. Bisa aya telik pangindra jala ti pihak musuh mun aya jalma nu datang bari nyurigakeun. Tong ditanya deui petik pati ala nyawa tigas tihang adeganana. Setorkeun huluna ka kaula. Anak buahna teu nema deui. Hiji tanah yen narima jeung ngarti kana parentah sanggeus diberi isarah yen kudu ini buriak bubar deui muru ka tempatna masing-masing. Ari kang tua ngahuleng kawas nu malaweung tuluy ngoloyong kana kursi. Gek tiuk bari nangkeup harigu inget deui kana laporan ti si juru simpen yen guha pateng diancam bahaya sababeus kanyahoan ku musuh. Kang tua kacida hariwangna sok sieun eusi kudang dikukud musuh dibawa ku jalma liar. Kurang ajar nasa manusana nu kumawanin nemongkeun sihung ka aing. Kurang mana jeung saha guruna. Make jeung boga wawanen pikeun ngalawan ka mau. Kumayua sia. Tapi moal aya nu sanggup naningan kana kagagahan mah. Malah samemeh tepung jeung mah kudu adu hareupan heula jeung aing. Samemehna oge kudu hareupan jeung juru simpen. Kitu cek kang tua bari kakarot jung nangtung deui lajag-lejeg teu geunah cicing. Najan gagah rongkah kasieun jeung kahariwang mah tetep aya. Caduna kaharepna urang samper deui. Kocapkeun juru simpen manehna lempang rusuh ninggalkeun patempatan dununganana. Ayeuna geus teteg hatena sabab geus meunang parentah langsung yen manehna kudu numpes musuhna. Pangna nunggu parentah bareto geus diwawadian ku kiburanil.
yen juru simpen teh tugasna ngajaga kudang. Narima setoran ti balad nu aya di unggal tempat, atuh sajabati kitu ngajaga keamanan kudang supaya ulah kanyahoan ku musuh mun aya nu nyurigakeun kudu langsung dipateni tapi kudu di jero guha. Ari ayeuna geus meunang tugas resmi, meunang ngayakeun tindakan naon bae asal pikeun ngamankeun kudang. Oge menang tugas nu pasti yen jajaka jeung mojang dianggap musuh gerawat kudu ditumpes. Wah, aing moal asa-asa sakudu datang bari nyurigakeun modar bagianana. Rasakeun moal anu disesakeun ku aing. Kitu para mitra sadaya cek juru simpen. Bari tuluy notolkeun inung suku kana lemah pedesat lumpat naningan kilat ngajorelat lieur setan alas nu keur mudag mangsa. Kahebatan ilmu juru simpen mesa banding jeung kang tua ilmu lumpat nu digalo jeung ilmu hampang raga geus nincak kana tingkat anu sampurna. Malah saeutik deui bakal ngagem ilmu ras jeleng. Mun hate aya niat hayang ka hiji tempat bisa tepi ku sakicu. Harita timbul angin dulubukan seah ngaguruh nebak kana tatangkalan. Sinar hideung molepat bijil ti jero leuweung ngaberung muru ka gunung batu. Nu jadi pamatuhan si juru simpen. Dina waktu anu singkat anyog ka guha peteng, tapi memeh bus ngahulang miraga meneng. Rewas nyieun liah guha molowong panto anjur kalian sapi jempling beda pisan ti sasari. Si juru simpen ngahulang bari mikir kulit tarang ngariut halis nyingsat pipikiran mikiran eta kaayaan. Atah aduh, setan koplok. Aya naon di dieu hah? Kunaon lawang guha burak bari. Kitu pokna gogodeng berenjeng amat. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan ngan teu puguh nu diamakna. Teu puguh anu dipikakeunna sabab musuh can katemong. Lila-lila si juru simpen panasaran tuluy asup kana liang guha. Anu harita paksudna marek-mariksa kaayaan di jero tapi gang utama mangpet. Pinuh ku bubuk batu nyayeud kawas meunang meulahan. Liang leungit kacocokan ku batu bubuk. Juru simpen beuki amak. Kapak sabijil deui kuralang kuriling mariksa kaayaan di luar. Geus kitu muru lawang Rusia anu ngan sakarieun manehna. Tuluy dijejak berai buka brus ka jero karek ge 5 lengkah liang geus buntu matet ku bubuk batu. Haram jadol. Saha nu ngancurkeun ieu guha? Goblok sia. Naon gaweana ari si botak? Urang ngajar teu beudang dianalkeun, ceuk si juru simpen beuki amak. Enjok kenyataan kitu sabab jelas guha peteng diruksak. Juru simpen bijil tina liang sanggeus aya di luar nenjerag bumi 7 kali. Pok ngomong, kalajati, kalapati, bijil. Bangun ambek pinuh ku nafsu. Tapi aneh ayeuna mah taya nu datang biasa namungan kitu teh sok aya nu norojo 2 papatih jin ti nagara jin anu ngageugeuh di gunung batu. Hai, aya naon ieu? Juru simpen beuki rewas timbul kacurigaan red kakencaret kakatuhu. Ceuli lahir ceuli batin dipetakeun hayang ngadenge susuganan aya nu renghos musuh di eta tempat. Tapi angin teu robah-robah para mitra. Hawa angger taya tanda-tanda yen aya musuh. Juru simpen ngarahuh narik napas huntu kekerot nahan amarah. Beungeut ngadak-ngadak geuneuk dir beusi atah beuleung. Tuluy ngalengkah lalaunan neangan liang sejen pikeun asup ka jero guha. Ras manehna enget aya liang hawa nu pernah naluhureun guha gajeleng luncat kadinya. Harigok ngahuleung deui bae liang hawa robah. Nu tadina leutik ayeuna mah golowah jiga sumur sarta aya tapak jelema. Jiga tapak bantar geni. Wah, muasalah kokon si baraja ieu. Dasar setan. Ngahina kaya kieu maka aing. Cek si juru simpen manehna wabuh kana tapak ti baraja. Memang tadi basa bijil ti guha peteng ngagunakeun jurus bantar geni pikeun ngaliangan eta tempat ngarah bisa biji laluasan. Kocapkeun para mitra harita ki baraja jeung angara katut mangdampa. Keureuh di hiji tempat karektas barang dahar meakeun daging cangeh gar sabeula sewang. Kaambeuk keneh segitna sarta seni urut ngadurukan ruhai keneh.
kaumdang hilibirna angin letik nebak kana dang-daunan. Hasep mulak kabawaku angin Anggara jeung baladna nyarane kana batu. Malah Mang Dampa manulutan kena ku teluh daging. Nyang, Mang ngamuk nyelema. Ki Baraja ujug-ujug cengkat manehna seukeut pisan rasana. Ceuli batin geus ngadenge sora irungna ngamemusuh. Si juru simpen kitu tema Anggara. Nya, Mas ni ieu juru simpen. Na ayeuna kumaha ari geus ieu? Nya, rek ni sareng ayeuna anta moal. Anggara mikir heula ditanya kitu teh. Red kakulon red ka Mang Dampa asa teu tega mun kudu terus-terusan meres tanaga batur. Mangkaning ti kamari kurang sare akhirna pok Anggara nanya. Bisa moal mun ditahan nepi ka isukan beurang sabab ayeuna mah maju ka peuting dina tarung moal luasa. Memang pikeun paman mah poekna peuting moal jadi halangan tapi pikeun kuring jeung Mang Dampa mah poekna peuting jadi pamikiran. Bisa. Ieu tempat urang panger, si juru simpen urang sirep sinahes. Ceuk Ki Baraja, tuluy nangtung manehna matakeun elmuna matak-matak aji halimunan. Sangkan teu kapanggih ku musuh sakaligus niupkeun angin panyirep susuganan tepi ka juru simpen anu keur ambek keur neangan musuhna. Hiliwir angin leutik nyebar ka sabudureun eta tempat. Ari Ki Baraja gek diukret ka Anggara sarta pok nyarita. Dijamin aman yang nuhun paman. Anggara nyarane kana batu lengut reupeureuh. Sare Tibra taya kahariwang komo Mang Dampa mah nepi ka nyegrek-kerek. Iwati Ki Baraja nu teu sare manehna mah molotot bae. Tapi teu wani ninggalkeun eta tempat melang ka Anggara. Bisi aya nu maling maksudna mah. Kaayaan geus poek lalai badot pating kalayang kalong pating gayabag ciang-ciang jeung cari cangkas ganeng patemalan. Sakapeung kadenge sora orai sanca kakakokok di tema kukut ungkut-ungkut. Mata keung matak sieun. Harita juru simpen masih keneh lajag-lejeg neangan Ki Baraja. Tapi can kaameu can aya gambaran. Tungtungna gek si juru simpen teh diuk dina batu nangkep tuur bangun bingung. Anak ieu mah aing eleh ku ata-ata. Can naon-naon geus kudu narima eleh. Bangsat sia, memang kuatan si Baraja. Bisa keneh lolos tina pangawasa aing. Naon sababna na teu mati hajian aing teh kitu? Piraku ajir rantai emas rantai perak teu mampu nalikung Ki Baraja. Aneh ieu. Kitu cek juru simpen manehna jadi ngarasa heran. Lantaran biasa nama aji rantai emas rantai perak moal leupas mun lain ku manehna. Tapi ayeuna Ki Baraja bisa bebas sarta bisa balik narajang ku cara ngancurkeun guha peteng. Tina perbawa kabingung juru simpen ngahulang bari nangkep tukur. Hiliwir angin peuting nebak beungeut aneh lengut nunggu tanu akhirna reup sare Tibra. Nyajan bari nangkep tuur ge teu burung Tibra disimbut ku ibun ditilaman ku jagat. Dipepele ku angin leutik nu ngahiliwir. Gancangna carita peuting geus tepi ka janari leutik waktu ngagayuh ka subuh. Di wetan geus hibar ku balebat kalangkang sang diwangkara geus nemongan. Manuk krecet di sana patemalan jeung baturna. Mapag pajar anu ngadingding ti beulah wetan. Akhirna jangjang peuting geus ngalingkup kasedekeun ku kemang beurang nu gejil ti tebeh wetan. Pada saat perai beurang, harita Anggara jeung baladna geus rengse salat subuh. Ki Baraja nurutan najan can bisa babacaanana. Manehna nyoba-nyoba nuturkeun naon-naon nu dipidampah ku Anggara. Harita para mitra anu mulia, rengse sarolat subuh ngariung bari ngawadul. Mimpi naon peuting tadi Mang Dampa? Cek Anggara. Naon pengen nyawa manuk muda-muda anakna jang? Mabintihan nyemeran macokan. Naon anu eleh. Anakna kekeleperan bari di sana bangun gembira. Tema Mang Dampa dari anaker.
Tuhan ini yang punya Dampa. Ya bang siap belanya das ngomongkeun Bandung, sore das ngaakan demi Bandung dulu. Ki Baraja nempas Mang Dampa. Ting riwan dengar ti kuring mah, cek Mang Dampa bari seuri. Kumaha ayeuna paman? Anggara ngareret ka Ki Baraja. Mang mulu palendah di ujang. Naon bae mak lain ninggalankeun. Molok-molok berak najan-janai tengah bening. Moal ayang ni pangbung, moal ni pumpang gumang. Ki atung kengon panon poe geus bijil sebae wetan. Urang ngajorang si juru simpen tantu aya di wongkon ieu. Mang geus siap. Kuring ngagehan hayang ngasaan tarung juru simpen, kumarasana we. Mang Dampa careraman hayang ngasaan tarung sagala. Wah. Dia ulah joyo mondong. Keun kumaha aing? Dia mah mondong maju ieu bagian aing dulu. Cek Ki Baraja kandas. Geus puguh mamang elehan wae. Gagagaba bisi katiban rantai emas rantai perak kabeungkeut deui ke geura. Ki Baraja ngahureng da nya manehna teh keueung ku ilmu musuh lamun mangcan aya bentengna. Iwati anggara nu sanggup ngulunan ajian eta. Ini mikir mah bener Dampa. Aing geus babaraha kali bareng jeung si juru simpen elehna aku ilmu eta. Ilmu naon ngalawana? Dagu mendong mah geus sieun aing. Najan ditinggihan gunung ge kuat. Namun ku endak dalu mandak ieu misa usik. Cek Ki Baraja sacara satria ngaku kana kalemahanana. Ai manusia mana teh umur atuh mangga jawe ka kuranganna. Heeh. Bener omongan sia. Kumaha Jujang? Ki Baraja ngareget ka anggara anu ditanya gancang nemalan. Ayeuna kieu paman. Nu bakal mangenan si juru simpen langsung ku Mang Dampa. Mun Mang Dampa kasoran eleh jajatenkeun kuring nu bakal maju. Hayang ngajajal ilmu si juru simpen hayang nyaho kana kadijayaanana. Mang mah menang aduna Jang. Ki Baraja teh pati ngajurungkeun sabab geus nyaho ieu juru simpen lain jalma ata-ata. Lain jelma bantrak-bantrakeun ilmuna kacida pisan luhurna. Ulah hadiwang Mang, gajah nu gede luhur eleh ku sireum. Nya heung adu Mang nyaksian wae. Temal Ki Baraja harita para mitra mun-munan gunung pati ngepolodon keneh. Disimutan ku halimun isuk abun-abun pati jarumpluk muragkeun reumis kana jujukutan. Lila-lila halimun yang rai sieun ku cahaya panon poe nu mimitinya angan tonggong gunung. Berai-berai barasat sang surya ngangal buana. Cai ibun pati gurirap hareran meninging celak sawareh murag kaoyagkeun ku manuk anu aclog-aclogan bari disada. Sanggeus poyan anggara singkil baladna nya kitu keneh. Poe eta hiji poe kacida pentingna sabab geus dianti-anti ti bihari. Didago-dago ti baheula hayang geura tepung jeung si juru simpen nu dipikasieun ku jalma rea lantaran gagah sakti mandraguna jeung ngawasa guha peteng. Nyang ayeuna Jang, cek Ki Baraja, mohon paman ieu urang ngajorang si juru simpen. Ngam aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Harita anggara para mitra tuluy ngagerentes tina jero hatena. Berarti wan yang ninggalkeun urut monok ngajub-jub ka deukeut guha peteng. Teu kungsi dilalimpang teh para mitra da memang henteu jauh ukur sababaraha tumak jauhna. Barang serogah hiji tempat kasampak aya nu keur cumagung nangkeup tuur. Beungeut teh kaciri dan ruk tungkul bari kerek. Reg anggara eureun ret Ki Baraja ka Ki Baraja nu direret unggul mere isyarat. Yang sare teh juru simpen sigana bae sirep Ki Baraja kuat keneh pangaruhna. Waktosna seep di para mitra